Halo, doh. Aju nges berangkat sih ya. Oh, atuh hampura aing teu bisa nganterkeun heuh. Atuh pan aing degeri we sorangan bae aing ngajemput sekretaris pengganti siapa? Oh, budak di bawah. Ah, siap. Gampang ieu masalah duit make ku aing ditransfer sia. Jangan lamun bisa mah di dinya fokuskeun eta cau galeknya. Bagus sih hargana soalnya. Ayo, siap. Oke, kondisikan ya, atur sebaik mungkin. Ayo, siap. Don, kalau mereka panggil langsung ke apartemennya. Aku kira aku kudu nyawa ke apartemen. Kok ada masalah air layak gerbangan datang semua nyala ke apartemen. Ah, siap. Dia ngomong apartemen lagi banget. Bos. Bos tahu. Ayo lihat ada kemana? Ada ke apartemen. Ini mau ke apartemen, Bos. Ini mau rumah sakit. Kalau mau pakai masker ikut dia mau bodoh begini. Ayo lihat. Ayo. Bos, mana baik? Mana? Cau, nu mana heula ieu nu dialan. Dek naon tunggu aing. Ampun. Sarua ya anak aing. Kadang. Oke, saya can kenal ke deui. Ya kenalkeun sarua. Ayeuna sekretaris aing. Gantian si Edos sebentar. Iya, anak buah aing. Oh, buah. Cieun main kadek-kadek bae. Moal macan nyahoan. Kadang. Sekarang ngobrol ada di si Aceng ke mana? Aceng keur ngalancau di tong. Tutur heula kumpulkeun di dia kabeh. Cek. Bener lah ayo cenah cek bocah ge aya bocah di dieu. Ya si Aceng. Ya si Komeng sarua anak buah aing. Kendak. Iya ayeuna sekretaris aing sekaligus pengawas aing. Segala sesuatu jeung manehna ayeuna mah. Aya kunaon? Sieun di kadek. Atuh mau aja nama aya aing. Ngarek sia dipecat ku aing manehna ge. Jadi ana mah saria oge lamun umpama eueuh aing, ka manehna nanyana. Di sarua lamun teu ku aing diutus, ieu budakna. Oh, di si Aceng si Komeng ingetkeun ulah main kadek bae sia. Siap.
Ayo, ngas, gitu ba na menyerah. Oh. Mas kira lanjut ke na. Kadang daguan di dia, enak pecek budakmu. Rawe. Pas ada telepon. Angkat. Atuh angkat atau ngiriling bae. Iya, diangkat. Ay mas bisa kumaha diangkat aku ngomong. Tena cik bos angkat. Atuh angkat lamun kaos aing telepon. Lamun aing ngomong kas kumaha turutan aing. Ai sia. Ya atuh angkat. Ya atuh angkat kos amat. Ai sia kitu amat. Ampun aing. Ampun aing mah. Eta kunaon di kakeupeul balen gak diangkat. Eta kunaon di kakeupeul balen gak diangkat. Ai pun ai sia. Dipecat sia ku aing. Pecat deui ku aing. Nabi, kita ngangkat telepon malah nurutan aing. Eta bebeb aing ngalamun di dinya. Beb, Bos, kulit amat ya dina. hah? Kulit amat ya dina. Mah aja tuh tenang bebeb moro apel ieu. Saya tahu. Oke duitna. Sia masuk alah batahan karek datang marni aju ngawit-wit bae saya mah beb. Bos, wanita nu kamari celaha 100. Kejeng nu urang 7.000, jadi kurang mah 107.000. Gampang. Ayo duitna. Mawa tenang duit mah. Ampun aing mintaan masih sok awit-wit bae kapangi pada main mah ulah kahaya ngabahas eta ngopi heula bari nyantai dah kangen bebe. Bos, yang pakai ya. Ayo siap. Sok dihandap. Ayo ta gawe naon dua-dua. Eta anak gua kan bener kudu di badan kopi. Gawe naon sekretaris aing kudu di Paraban. Udah pokoknya batur ke ganti koro. Duit terapan lain deui dia mah acara urang duaan teu maneh nama bisi ieu bae di bawah. Ayo karunya. Aya eprok bae. Utang, Bos. Atuh bae sama aing. Anak teu leungeun urang aya bos saud. Kopi dia can sauyup-uyup acan geus ngawit-wit bae. Tenang bae tong ke pencakare ngopi. Coba kita keluar. Hah? Dua teman sekali. Kayak ngawit-wit bae. Bos, kita lain mah kesel jadi. Hah? Mana maghrib tuh. Jalan ngopi heula. Uyuk apa gini? Oh. Tulisannya. Nah, maksudnya etaan gitu ka sekretaris aing. Oh, sekretaris. Biasa Bener, be. laki, bilang pun boga basa. Bentuk AA sih mah. Lo ngopi sih mah. Cicing bae heula. Biasa be, Bos. Ya. Tuh. Dia mah beb gaing sarua jeung heuh nyebut mani AA. Jadi bos dia basa mah teu meuli. Ayo nama kajen siang ngopi, bawa kadinya kopi na. Iya sekretaris aing. Ya kadang-kadang bisa kadang gua yang mani bae bukan dia. Anu serem amat mau bedog. Hah? Mau bedog. Atuh anak gua aing tadi nuduhan mah bedi pecit ke lebak. Anjay. Ada jadi kopi aman kayak susuan. Tidak mau bantah bae sang sarua bae. Anak Duit, Bos. Hutang. Udah bayar geura saratel teh. Nah, itu coba gara dibaras kana tak kasih mati tak gara hitung sabaraha duit aing coba. Duit. Lanjutlah 150. Tanggung tabungan kamar habis seminggu meureun. Kami nabi namarni atuh di mana-mana ge. Bang bae ge Bang Emok aya bungaan, di Bang aya bungaan atuh komoting urang meureun. Bungaan mah. Ya bos. Bayarkeun. Jangan duit bae. Beres. Berapa? 150 ya. Ulah deui. Bayar 120 lebihan lo amat. Kajeun lah jadi mana. Bayar 120. Pokoknya mah asal mau rugi bae kuring mah. Ngara caguna gitu. Siang sih ngawit-wit bae. Mesra-mesrana ka aing teh. Duit alhamdulillah. Nuhun ya, Bos. Karena mah di bunga na ieu leutik amat 120. Ya yang gede nama mas kawin apa nang kumpul. Anjir.